Walaupun emang rada bau caduk tapi ari hobi mah nepi ka bebelewekan aslina. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadi cerita nama isuk-isuk teh nganter mamang ka sawah ngalagenjer karena aya nu mesen jeung kirimeun ayeuna keneh. Dikarenakan ayeuna usim bubuahan oge terutama buah kadu. Jadi sekalian urang teh arek mulung ye. Soalna kan ari kadu mah biasana osok muragnya. Lumayan kan eukeun meunang sahulu dua hulu mah heuh. Nah, pas mulung teh urang langsung menang hiji. Rezeki emang teka mana ari geus waktuna milik urang mah langsung jol we hareupeun beungeut. Pertamana emang manggih hiji tapi manggih deui jadi dua, guys. Rela gugurusukan ka leuweung teh demi maneh nyaho. Tapi selain orang nu menang mamang oge menang hiji bari jeung gede. Teu nyangka oge lamun menang sekaligus 3 hulu euy. Oke lanjut. Beres ngalagenjer sekitaran jam 9 jam 10-an langsung balik ka imah. Teu lila-lila kaduna teh langsung dipurak. Sanajan eueur nyeri huntu oge ari kana kadu mah teu bisa pantangan karena buah kadu teh salah sahiji nu paling dipikaresep. Walaupun emang rada bau caduk tapi ari hobi mah nepi ka bebelewekan aslina. Tapi kudu dipantangan kanu boga riwayat darting atau darah tinggi. Soalnya bisi kumat makin lieur. Selain rasana nu paling nikmat ejeng pulen tapi efek sampingna nyieun ngeplay, guys. Tapi ari urang mah kambuh lieur sirahna palabah teu boga duit doang sih. Selebih nama ya fine-fine aja heuh. Kenikmatan buah kadu teh anot hair level banget euy. Tempo naon nepi ka caleuak we. Emang senikmat itu, guys. Rugi jasa anu teu beuki kadu mah. Teu bisa menikmati betapa puleunna kembaran cadu. Nah, sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.